teman-teman, penak deui jeung Cimot. Yuk orang sasarengan ngapalkeun 10 hukum pangeran. Teteh, Mohon. Cimot cek naros. Ari gunung Sinea teh di paling mana? Saket jeung bumi Cina teh? Gunung Sine. Kunaon ujuk-ujuk naros ka Gunung Sine? Rencangan di bumi terangan tuh. Rancangan di bumi aya nu apal di mana Gunung Sine? Tidak, Gunung Sine mah tebih. Tebih di bumi abi. Leres tebih pisan eta mah. Kunaon ujuk-ujuk Cimot? Iya. Cimot teh ngadangu. Kan, yen bangsa Israel dipimpin ku Musa kaluar ti wates Mesir. Manehna muntas gurun pasir, teh ngajujuk ka Gunung Sine. Sakumaha anu geus diparentahkeun ku pangeran. Teras maranehna marasang kemah di gunung. Oh, gitu. Leres. Eta teh Gunung Sine. Tapi dah Gunung Sine mah tebih di bumi na Cimot. Tah, di Gunung Sine eta Cimot Gusti teh ngadawuh ka Musa supados eta teh ditepikeun ka bangsa Israel. Gusti Naon atuh? tah Gusti teh nyalametkeun bangsa Israel. Emot kana carita eta Cimot? Anu mananya? Anu disalametkeun teh ya. Anu mentasan laut. Oh, Anu nya. diberkahan mana ku Gusti. Oh nya, kumargi taat ka Gustinya. Nah, leres pisan taat tah Gusti teh ngadawuh supados eta bangsa Israel teh janten bangsa anu istimewa, anu spesial. Istimewa. Leres. Tapi kudu taat ka pangandika Gusti. Nah, upami Cimot ditaros gitu, Cimot bade ngajawab naon? Nya Cimot bade taat ka Gusti. Barudak di bumi oge pasti taatnya, milih taatnya leres Pasti balagur. Tah eta anu dijanjikeun bangsa Israel ka Gusti. Gitu. Tah, tapi Cimot maranehna teh saatos maraneh ngajanjian ka Gusti, maranehna langsung digawe sagalana dibersihan. Wah, Maranehna teh bara resih kabehanana teh. Maranehna bade nyembah ka Gusti, bade nyanghareupan Gusti. Janten 3 poe ti maranehna digawe eta kadenge ti Gunung Sine teh aya sora guludug. Eta teh di Bandung. Ya, siga kitu. Oh, nyeng sieunan lah nya. Tah, di bareng ku kilat sarta haseup oge. Tah, maranehna teh langsung ngadarek-dek langsung sararieun. Tapi maranehna teu meunang teu tiasa ka gunung eta. Ngan jalma-jalma pilihan Gusti nya eta 2 jalma. Cuma Musa sareng Harun. Leres Musa sareng Harun anu tiasa ka gunung eta. Tah, di gunung eta teh Musa dibere 10 hukum nu agung. 10 hukum. Abi apa? Oh, Cimot apal sok atuh nu kahiji. Abi teh kamari teh kan di sekolah minggu. Abi dipiorang ngapalkeun. Anu kahiji, Gusti nyauran maraneh kudu ibadah ka Gusti. Ulah kanu sejen. Leres. Nu kadua, ulah nyieun atawa nyembah berhala. Leres. Anu katilu teh ulah sagawayah nyebut ngaran Gusti. Leres. Anu kaopat, dina poe Sabat kudu aribadah ka Gusti. Terus nu kalima kudu ngahormat ka indung jeung ka bapa. Anu kagenep namanya. Aduh silap deui. Dan sampe ngapalkeun aduh di kalima. Oh gitu, ku teteh dibantuan atunya. Anu kagenepnya ayeuna nya. Nu kagenep teh ulah maehan. Oh nya. Nu ka-7 urang kudu satia. Istrina kudu satia ka
lalakina. Gitu. Anu ka dalapannya aya nanya. Naon? Nu kadalapan ulah maling cenah. Ih, kekengeng pananganna panjang. Ih, sieun kimot mah. Leres. Nu ka salapan, ka salapan urang ulah ngabohong Gusti teh. Cuma besok ngabohong ka ama. Aduh, Maka kene ngabohong. eta teh pangandika Gusti, cuma Ya, kadang ini mah ngabohong deh. Nah, itu baru di bumi oge kitu nya, tong ngabohong ya. Nu terakhir nu ka-10 teh urang ulah mikahayang naon bae anu batur. Tah eta leres pisan urang teh entong hoyong ngarebut anu kudu batur. Leres tong sirik deui nya. Nah, eta 10 perintah pangeran teh Cimot. Tak ka 10 perintah eta diseratna dina batu. Wuih, kudu disimpen ku bangsa Israel. Gitu, Musa teh bade nyokot eta batu di gunung. Janten Musa naik ka gunung eta. Tah tapi Cimot pas Musa naik teh eta teh menilila pisan. Janten bangsa Israel teh teu salabar. Maranehna teh kukulutus aambekan ka Harun. Mana Harun teh? Mana Musa teh? Ceuk bangsa Israel. Kitunya sakukulutus wae. Teu salabar maranehna. Akhirna maranehna mentah Harun supaya nyieun brahala. Ih, kan apanan cek parentah Gusti teh teu kengeng nyieun tapi nyembah berhala. Laras pisan, tapi bangsa Israel taat teu janten. Tuh atuh kitu mah. Bangsa Israel teh teu taat. Tah eta mah saatos Musa nyokot eta batu teh tama Musa meni kaambekna ka bangsa Israel sakitu Gusti geus maparin berkah tapi bangsa Israel teh teu taat maranehna nyieun brahala tina emas. Aya wae nya bangsa Israel teh kumaha atuh upami Musa balik deui. Tapi Musa teh masih kene nyaah ka bangsa Israel. Janten Musa teh ngantunkeun hampura ti Gusti. Ku Gusti kumaha tah? Dihampura. Kunaon Gusti ngahampura bangsa Israel? Sabab Gusti oge nyaah ka bangsa Israel, bangsa pilihan Gusti anu istimewa teh ya tadi. Nuhunnya gitu. Urang sadayana oge dipikaasi ku Gusti. Itu oge direncangan di bumi. Tapi urang kedah taat. Gitu caritana. Taat. Nyanya kedah taat ka Gusti supados urang teh hirupna bajak. Leres pisan. Tah eta cuma carita urang poe ieu 10 hukum Allah. Oke, gitu. Di emot-emot deui caritana. Engke anu genep dugi 10na ku Cimot diapalkeun deui di bumi. Sip lah gitu. Urang kali anu di bumi oge nya. Kedah emutnya 10 parentah ti Gusti. Leres kedah taat oge. Kedah taat. Oke. Dadah.